Sampurasun, salam damai sejahtera, salam. Wilujeng tepang deui dina wejangan asih, dina danget ayeuna urang bade nengetan kaayaan di sabudereun urang. Dina sababaraha waktos anu kalangkung dunya digenjleungkeun ku hiji COVID-19. Kalebet Indonesia. Dugikeun ka danget ayeuna COVID-19 ieu teu acan rengse. Teu acan liren. Tangtos ieu janten patarosan kangge urang sadaya. Dugi ka iraha ieu pandemi baris merajalela di ieu dunya, kalebet di Indonesia. Kumargi urang uninga, urang terang nya. Yen dampak tina pandemi COVID-19 ieu kalintang ageungna. Saya tina sektor ekonomi, sektor sosial, oge tina sektor-sektor anu sanesna. Kalebet kesehatan. Patarosan kangge urang sadaya. Kunaon Gusti ngijinkeun pandemi COVID-19 ieu merajalela. Tangtos upami Gusti ngijinan, ieu kumargi aya rarancang Gusti. Gusti parantos ngatur sagala rupina. Malihan tina kitab suci anu dicutat tina Roma 8 ayat anu ke-28 anu kieu unggalna, urang terang sagala perkara ku Allah diatur sina alus pijadianana pikeun sakur anu cumantel kamantena anu kumantena geus disalaur sakumaha tujuan mantena. Bapak Ibu sadaya anu dipikasi ku Gusti, Gusti ngijinkeun pandemi kaalaman ngaguncang dunia kalebet Indonesia. Kumargi aya rarancang Gusti. Anu kahiji, urang kedah uninga yen Gusti nuju napi umatna. Nah dina waktos urang diparangkeun sareng pandemi COVID-19, umatna langkung raket deui ka Gusti atanapi henteu. Ieu mintonkeun kualitas iman putra-putra Gusti, kualitas iman urang ka Gusti. Komo upami urang ningal dampak tina COVID-19 henteu sakedik tempat ibadah anu ditutup beralih kana online. Urang teu terang naha urang aktif ngiringan ibadah dina bentuk online atanapi henteu. Tapi di dieu iman urang nuju diuji. Anu kadua, Gusti baris nganggo umatna anu lulus ujian pikeun janten berkah. Henteu sakedik putra-putra Gusti anu bersaksi kumaha pitulung Gusti panyerangan Gusti nalika putra-putra Gusti ngalaman COVID-19. Ngalangkungan kasaksian-kasaksian putra-putra Gusti seueur jalmi anu milari Gusti. Poin anu katilu, urang baris ningal naon anu janten rarancang Gusti, tujuan Gusti ku diijinkeunna COVID-19. Nyaeta sakedap deui baris seueur jalmi anu dongkap ka Gusti. Baris seueur jalmi anu milarian Gusti. Yesaya 60 ayat anu ke-22 nyebatkeun, kulawarga anu pangsaeutikna jeung anu panghandap nage bakal jadi loba jeung kuat lir hiji bangsa. Urang Sunda anu percanten ka Gusti teu acan seueur. Tapi pangandika Gusti nyebatkeun anu saeutik bakal jadi loba. Lir ibarat hiji bangsa. Lamun geus nitih kana wanci anu mustari, hal eta bakal gancang dilaksanakeun ku kami. Kami teh pangeran. Ieu anu dijanjikeun ku Gusti. Ngalangkungan COVID-19 baris seueur jalmi anu milari Gusti. Baris seueur jalmi anu milarian kasalamatan. Karantos siap henteu urang. Salaku putra-putra Gusti anu langkung ti payun parantos disaur ku Gusti kanggo ngalayanan aranjeunna. Mangga siapkeun hate urang kangge nampi
penuaian jiwa ageng-agengan. Gusti Yesus ngaberkahan. Mangga urang bade ngadoa. Hatur nuhun Gusti. Gusti parantos ngatur segala rupina kalebet COVID-19, di mana di bangsa abdi masih keneh nuju mayunan pandemi. Tapi abdi sade percanten Gusti ngagaduhan rarancang, di mana Gusti nuju napi umatna. Gusti nuju ngangge umatna anu lulus uji kanggo ngaberkahan. Sarta aya janji Gusti bari seueur jalmi anu milarian Gusti. Hatur nuhun Gusti Yesus. Abdi sada muji syukur kangge rarancang Gusti anu kalintang endahna. Di lebat nami Gusti Yesus Kristus. Haleluya. Amin.